ganira ya lundur mimitin niraya ngrana ganira mundur mimitin niraya ngrana mandeg setengahing marga mandeg setengahing marga wis kena dihimpin asti kersah yang widi ya kersah yang widi Raden Pandu Kairing Semar Badranaya Astra Jingga Dawala di satengahing marga sopana ari marga teh jalan sopana alas pringganding asala pun nirahangan dika Kakang Semar iya nun naon anu kaula teh tuleh jadi tanda tanya dina hate di Malang jadi bang baluh kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nya eta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah maluruhna ulah bari lumaku kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha naon pot jeung seurikeun naon seuri papanggihan lain eta kasauran dunungan meureun teh hartina teh kudu tapak tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sina kutunggal mateni babahanan satur dia ari satur araning opat Dria araning angen-angen sirbu dicipta rasa sirbu dicipta rasa nanaonan ari lain geuring aduh ampun itu si monyong yang jadi dalang urangnya asa inget ka ada kongsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin di Cicaheum nah sia teh guguru ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi Dedi Amung da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we Abeh aya sempet ngawarah kawing bageur tah mah nya guru ngalas aduh cu ulah loba teuing heureuy cepot jeung apal ieu teh di satengahing marga sopana da cu Dupi marga Pak ari marga teh jalan ujang sopana teh alas pringganding salah nah ari bapak ai kabawakeun atuh ieu mah aki dewek dalang urang baheulana teh bisa jadi dari akang mah ari akang mah ya ujang dengekeun ku si lain ieu teh di leuweung ucu cing inget sasangat-sangat na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut ulah suaban jeung ulah saomong-omongna hirup teh kudu bisa adaptasi dalam adaptasi teh naon nyong tobat Gusti hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah atuh
mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh ya jiji kana intelek saya tidak ingin tanya kerja adaptasi teh akibat kurang gaul kurang tatanya ieu lamun aya koran teh baca aya PR teh aya buku Tiga Gar Sunten baca di Mang Taufik Faturrahman aya lomari ti Pak Haji Sidik baca eta teh lomari pamere baca eta baca teh sanajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana baca jiji kana lomari jiji kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleu eta teh kurang gaul ieu halajo TV teh nuansa pagi buletin malam sekilas info lintasan berita heug dengekeun lumayan nambah wawasan abis teh kurung batok teuing jiji kana TV saya teh kumaha ieu dijajakeun mah adaptasi ku aing mah atuh nahan nanyakeun kanu teu nyaho belekum siap sintrek recerina si juri geus aya teh cukup ku teu nyaho kitu juri kita tadi moal ieu da aing nambahan carita nambahan beban suka aing teh atuh tanyakeun kaitu ka nu merena saha tadi nu merena dibuyut aing tanyakeun kitu ka bubuyut naon Pak adaptasi teh coba nepi ka kitu-kitu nasi wawalah teu nyaho adaptasi acan cek aing oge ti baheula kudu gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi nu nyerep ke sia mah hare-hare teu beda ti sai dina daun kalapa daun taleus itu heueuh naon adaptasi teh kelana agan laulah kakang semat dupi adaptasi teh naon coba itu Gusti nu Maha Agung nu macak Pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh ya si dewala mun siri teh mun kitu eta we ku belegu bisa area kepo lan hari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepo tak dengekeun kitu da kitukeun atuh kita tadi da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapanggihna deuleu teh kakorengna anyar jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heureuy teh di mana jadi cing apa kana sikon cepo tah cing apa kana sikon deuleu kudu anyar deui wae ai sikon naon da lah itu tanyakeun kana bogana beusi jadi paseake nanyakeun ka kuring mah bisa aya korban ke si juri kita ngomong gara-gara tina sikon ari sikon teh deuleu dengekeun jang ai sikon teh singkatan cu singkatan da ieu mah geuning zaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat seperti comro seperti misro cilok sukro nah ini mah ieu ai sikon singkatan singkatan teteh lamun dina sakola mode SMP SMA tuh STM ari sikon singkatan belum nasihat teh kabina-bina teuing bodeh KB kula warga berencana Jabar singkatan tina Jawa Barat KUD tuh koperasi unit desa ari sikon singkatan tina naon Semar aduh eta si juri ka aing
beda-beda tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak gelut ka kolot. Ai tayo nama deuleu ujang. Eta kumaha teh sieun. Oh, singkatannya juga ya ingat. Teh sieun doraka teh ngajak ribut. Si juri nepi ka kitu tak ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon sun? Sok lepatkeun iku agan. Moal ai kaula. Agan maka buat ku tetekan tong sakitu gan. Sunglara si abdi mah lah. Apaan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila sapratna nya cek nya na lain teh lainna. Nya bilih jadi yuri. Situasi jeung kondisi cepot. Jadi sing bisa nempatkeun heureuy teh waktu, tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha tumuh. Kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, ulah. Senajan uluh go pangeran mah uninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lain jurig. Aduh ampun aing mending sila ngalilir mana aing ah. Musah. Agar geura pilarian kitu kitab ah. Tapi sing ngabodor ge dan niatna mah bener lah kan. Aduh ampun aing lah. Ada niatna mah bener. Kaulah terek nanyakeun eta cepot. Memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung kanu Maha Agung Mujabrata Kahiyang Maha Sukma. Nuhun kan. Sudah tapak teh ya. Guru cileukeun teh puji saur Sidawara Cidawara mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh deula. Rep sinengih Purwantara. Lain buruk kitu ah. Ya bugas medi we akan meureun. Rep si sidakep teh geuning tadi teh. Oh heeh. Naon termos? Sumuhun jurig. Yang disintrek kita mah. Sintrek siapa ieu? Aduh gelos ya. Heuleuh aing tidak. Aing dengan ngaheureuyan ka dewek teh lanceuk. Cing lamun dewek ka sileung kudu ngaheureuyan ai sileung ka dewek mah teu pantes. Kudu apa-apa cak kaki. Dewek meunang ngaheureuyan sileung tah sileung mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel. Kana dus. Ka aing ulah ka lanceuk. Jeung sok kaleketek lanceuk sia mah tuh kaleketek Mang Asbak. Nya turu blimun. Bapak keur budakna kitu teh baheula. Makan. Ku jurig teh sieun. Buaya. Ku buaya teh sieun. Ku maung teh sieun. Ku gajah teh sieun. Ku orai teh sieun. Teu pira sieunna teh ku remeh. Coba itu si jurig. Aduh, ampun aing. Aing ningali nomor sepatu 4. Lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapak mah kasieun. Heeh. Ku mau ku orai teh sieun dek mah. Kunaon Hah? Naon? akan kasieuna. Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Nata gelo meureun teh nyambung. Dan nu rame teh perang layangan oge dipegat nu teu nyambung. Heeh. Alah. Coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna? Da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon? Hari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh bapak aing jeung cara jelema mah bengong uk biasana mah bari ngenog teh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teh. Bapak aing mah pungul nya teh anak meri tadina ge. Minang teuing ngadenge bapak aing uk teh.
geus teu aneh dina zaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh. Ganti ya kan. Ganti ku yes. Ayeuna mah ganti ku wow keren. Ya, ujung Hah? Geus teu nyari. Pantesna mah ganti we ku lamun kaget teh. Ya. Itu adalah namun mun teu seuri sakai. Lain ngabodor aya disensurikeun wae tapi loba teu uyahan. Dah sakali-kali mah bakal meleset. Teuing dek lamun Turki marada alus da lamun diperakeun tadi payunan umum dek pego teh bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon? Jati diri si Madi mah kieu we hideung nun. Teu jati diri mah turunan entok dari nage. Cicing sia. Coba jawab Kang. Duka nun. Upama kitu macarana sarwa wejeng teu ngarojong kana pamaksudan kaula. Kakang Badranaya kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di negara Astina nyaeta pikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apal kana dirina teu apal kana jati diri nu tangtu dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup bakal kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di negara. Oh, katuh nya Pak bijieun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Malahan ceuk nu bohong buru teu na Semar teh cenah lain ku termos. Naon Akang? Ku ilmu. Eta teh. Nya, lain ku asup angin buru teu na Semar teh ku ilmu. Dunya masih keneh ge nyirong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye. Bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso. Pokoknya Aya dicekek sih. Awang-awang ungung can aya bapak hari tadi geus ngontrak. Pokoknya itu si Edan ka mana karep teh ngomong teh sia teh Meuli teh nyarari. Lain teh nyari pugu nyari. Duka nun. Ieu setruna kaing jeung sirikeun aja. Aya disiku sia teh wangen. Jaman baheula mah ngontrak. Kenya Pak, buru-buru kenya lah. Nges dibijikeun kenya. Sae. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mangga. Lain da saur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya ti mimiti kuncung nepi ka handapna da eta teh cenah aya hartina lempang ka hareup curug hiji ka tukang 5 meber naon teh saya teh gerakan mujair nila teh kitu cicing sajurig apesna teh ku anak kene teh King ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh. Batur mah diagung-agung ari. Nah hari aing heureuy ku jeung sireum. Sini kaya jelema lagi sakit. Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya ti mimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupiah anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan. Nya nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios.
atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka kumaha uninga coba sabaraha hiji teh Pak kuncung teh abdi ge can apa tah kitu Kakang Semar sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 88 lamar aya oge nu nyaritakeun 360 lamar ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar aya oge cenah nu nyaurkeun sa dola isa sakumaha sadus nah dus dibungkusan keneh pan sok naon teh nya tuh jare raus gila ing atuh maneh teh jempet cepot ayang digoengkeun bola naon aya dina pikiran dunungan naon nya lamun urang ngabodor teh seuri cicing atuh lamun lu juga nu implengan gitu cicing aing hayang nanyakeun ka dunungan kunaon serius ceuk dewek teh meureun what are you thinking now naon teh hartina aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri cicing cepot beda deui kaula teh keur ngelmu adegan ngudag-udag ilmu mah lamun jelema ngudag-udag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu ulah diaku we ci Mang Cepot mah kitu nya jika heureuy abdi teh tapi nya teh tapi benar aya nyepan itu tah jelema tadi sangem abdi oge lamun jelema ngudag-udag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya lamun jelema ngudag-udag layangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok namun jauh gitu laras nun laras naon aya nu nyaurkeun 88 nya aya nu nyaurkeun 360 lamar nya leres duanana oge teu lepat eta dilepat naon margi 360 bijina teh 88 bijina 8 keneh margi 88 teh jumlahna teh 18 aya 18 teh angkana hiji jeung 8 keneh agan ini iya nya 3 genep kosong jumlahkeun 8 iya Pak urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 8 urang ya Pak nah sia opatan jurig apaan itu monyet 5 di luhur jurig sia tapi kada bisa jajarkeun aing jeung monyet heuh coba dihitung di luhur tuh Duh, ampun aing deh. Kitu nun. Iya Pak ya. Salapan. Sangka Kakang Semar timalan. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mah da kaitu kadirkeun oge di kitu iki oge balik di ka salapan. Itu Kang sumuhun. Lajeng tah dina wujud urang oge aya 8 liang di antarana panon 2 irung 2 opata ceuli 2 genep baham hiji 7 tak anu 2 deui dihandap nya nya Pak liang jin jeung liang jurig cucunging sia waduh liang pengeluarannya Pak tuh kasapuluna wujud nafsu ge kitu kumaha
amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, sareng kamilah, ngansikna dina baliyah, sareng nuroniyah. Salapan ka 10 tunggal nun. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleu maksudna mah. Oh, kitu. Ngarti? Nun, Pak. Ta eta nun. Imalan Yuswa Nabi ge nya Pak 63 tahun. Tah ai genep jeung 3? Salapan. Heeh. Iya nya Pak. Disangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna, 2 ceulik jeung dengena, 3 irung jeung ambeuna, 4 baham jeung ucapna, 5 saraf jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 otak jeung akalna, 8 leungeun jeung obahna, 9 suku jeung lengkahna, 10 wujud jeung hirupna. Paingan di urang aya wali 9 ke 10 tunggalnya Pak. Pasa pakene. Coba disangka teuing Bapak. Nuhun Pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy. Wujud wayang oge opa 9 nya Pak. Hiji sampurit. Tuding 2 jadi 3. Leungeun 2 teh 4 potong, 3 jeung 4 7. 8 awak, 8 hulu. Ka 10 ngawujud. Hehe. Kitu sagabi oge. Tah itu dilejang dengekeun ku si lain. Jadi eta ai beungeut bodas teh naon? Heuh, ai beungeut teh gambaran hate deula. Gambaran hate. Nu matak ai beungeut teh kudu marah mah ka saha-saha teh deula ujang. Budi parangi teh kudu alus. Uruan kalbu budi parangi teh kudu alus. Jadi bungut teh gambaran hate nya Pak. Nya. Ai awak hideung, kapan urang teh tina bumi ujang? Ieu bumi teh anu didampal ku urang kageuleuhan kakeumehan. Asal muasal urang teh adalah. Itu ya Pak. Ih, tadengekeun cepot sumuhun agan. Ari eta kuncung teh ayana di tengah-tengah mastaka tah ieu teh gambaran istiqomah. Anceg panceg teu umut kalinuan teu gedag kanginan. Tegalider. Oh kitu geuning cepot. Tumuh ulah galider deui, teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya kakasihna Allah. Tuh kitu. Jadi wala, kudu diajar ti ayeuna. Ajar marifat. Jadi mah aing nganggap bodoh we. Oh dak. Kenyataan sana. Itu kenyataanana. Aduh. Nuhun Pak. Kitu nun. Ieu dunya teh dibagi 2 euy. Dua barat jeung timur. Oh barat. Ai di barat boga falsafah nyaeta boneka. Di barat. Asal kata tina BNK. Nyaeta Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. Di barat boneka nu matak sirah leungeun-leungeun di ditu mah boneka teh. Di timur. Ai di timur mah ngabogaan boneka disebutna wayang. Wayang. Lamun diudagkeun kana aksara hanacaraka eta wa teh aksara 8. Yang teh nu ngahiang nu matak sok disebut geuning Yang Maha Agung, Yang Maha Kawasa. Nya da eueuh deui semaheun Allah mung sahiji-hiji. Teu kitu. Kadar cara ibadahna mah tanyakeun ka kiai ka ajengan nu matak giringkeun barudak teh cenah ngaji. Nya cenah apal bag-bagan Quran. Tuh. Lamun ngudagkeun kana aksara 8 nu tadi ai Quran teh robana cenah 6.000, 600, 66 ayat. Ai genepna teh aya 4, ai 4 kali genep teh 24. Ai Quran lobana 30 juz.
ai 2 opat jeung 30 teh pan 5 opat ai 5 jeung opat pan 8 keneh ieu dewek Jawa dola nya kitu luyu deui jeung ayeuna di negara urang ngabogaan falsafah nya eta layang jamu sekali musa sada lamun di negara Indonesia mah modern Pancasila teu eta teh 45 butir ai opat jeung 5 pan 8 keneh baheula mah eta teh 30 genep butir ai 3 genep teh 8 keneh dola nya komo di Jawa Barat papan masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi ya gitu. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Ai Siliwangi teh aksarana aya 8 geus sok. Si li wa ni jadi 8 grepek. Ya. Heeh. Ya Al-Qur'an teh dimimitianana bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim teh 8 engang grepek. Is ni la i ro man ni ro him ka 10 nu macana deuh wali 8 ka 10 tunggal kitu cenah oge pinter akang heeh lamun diudageun kana kitu gitu ieu mah 87 kadang udah ya ayeuna tahun 87 salapan yang 7 teh 16 ai genep jeung hiji teh tuh geuning salapan ge lain nya da salah mimitina sia mah jadi mah lieur ka aing sebab ingkar tiang ka salapan teh mah ada begitu akan teh aduh ampun deh ka euy bener akan nuhun Kakang Badranaya kuhal sakitu Ari hartina Semar pengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam jadi hartosna teh urang mah mung ukur ngaku-ngaku unggul da sanyana mah anu kagunganna mah Allah nu mawi dina dina keterangan mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina tah na di dieu teh naon dirina na teh kasaha ka Allah teh nu ieu nu diange ku urang teh leungeun kagungan Allah panon kagungan anjeunna ceuli kagungan anjeunna nu mawi upami geus apa ka diri na kitu da nu urang mah teu aya nu saha nu Allah tuh nu matak apa ka dirina apa ka nu bogana yen urang mah teu ngabogaan naonna mun ukur pangangken-ngangken wungkul nya aduh Kakang Semar saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang mah teu ngaboga-boga muncul agama Islam teh lah haula teh Pak urang teh dayana teh nu kagunganna teh Allah urang mah teu ngabogaan naon tah nu matak hirup ulah di aku ge lamun selain boga ilmu ulah sagala di aku di mana geus boga ilmu ulah wani-wani mamerkeun ilmu ulah asa ilmu kudu diamalkeun lain dipamer-pamer kapan ka itu teh takabur deui lamun mamerkeun ilmu mah deui ucu mamerkeun kakayaan ria jeung sajabana gerapek nu matak ucu cing bisa nyumput buni dinu caang negdak bari teh katemong ceuk dalang teh mah saur nira tandana panjang sinengi sabda uninga wala bakti dening asih wong asih aja ketara asih masyarakat tuh di mana urang ngalakukeun hade ka batur teh ulah dibeja-beja ulah katara wong asih aja ketara jadi ulah katempo delecu nyeun kahadean teh ulah dibeja-beja ulah ditemong-temong ieu kuring geus zakat ieu kuring geus fitrah ieu kuring geus mere komo lamun dileuwihan mah lamun teu dibere ku aing semua nyatu amuing ujang bahaya manusia nu model gitu delecu kumohon Pak si dawala mah nyumput buni di nu poek garepek umatak Semar samar hartina garepek sia tengah puting jemplang-jempling kudu make kacamata hideung titah neangan bapak dina aspal garepek cucung sia kilo sering ka bapak we sia mah
Badak nyerap-nyerap deh. Heeh. Gerepek kamu kapangi kalah mangi ucing. Cilaing oge. Heeh. Heeh, geura da wala pikir ku cilaing tengah peuting, bari poek mongkleng lampu. Ditah neangan bapak bari jeung kudu make kacamata hideung. Asedengkeun bapak teh hideung. Ditah neanganna dina aspal. Gerepek. Da kalah nawaran goreng patut. Coba itu nepi kaki itu si Edan. Kuring ngomong pek wae akenya. Kitu nu. Urang teh teu ngaboga-boga. Leres. Di Malang. Usikna, malikna. Leres Kakang Semar sadayana ge kagungan ayeuna urang mah teu naon-naon. Tuh, nu mawi dinas dina katerangan wa maholak tujina wal insa ila liyabudun. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tikeun ibadah. Nu mawi ulah nyen rupa-rupa alasan tikeun mundur tina eta ibadah, tikeun mundur tina eta pengabdian. Rumasya deui kan doala. Bedegong buraung teh geus ti heula dek mah. Kari benerna. Terus sugane doakeun ku sararea dek euy. Kari benerna. Lamun kitu mat sarana nganu harti kudu geus apa kaula kudu rep sidakap sinuku tunggal mateni babahanan catur dia teh ayeuna mah nyangakeun atuh ka Kakang Semar pikeun milarian eta pusaka anu kasebat kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat. Naon teh hartina kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat teh apa Kang? Kitab teh buku. Terus sastra teh tulisan anu geus ngajadi basa. Jendra asa tidak kecap Jaya jeung Indra. Jaya teh unggul, Indra kuat, jadi sarua kuatna, jadi eta mah pada jayanya. Sarua kuatna antara hade jeung goreng grepek. Kadang-kadang sileing teh sok kaelekeun ku goreng dina hate teh, kadang-kadang kaelekeun ku hade. Kabaud ku goreng ya. Bener. Rahayu teh salamet. Aining ning teh jadi salametna rat sadunya jadi jelema teh bakal salamet di dunya lamun sumender kana eta kitab. Sabab eta kitab teh eusina naon eusina teh wahyu pawitra. Ai wahyu firman Allah, ai pawitra suci anu ulah dimangmangan deui gitu. Cek kacamata agama Islam eta teh Quran. Mata ulah leupas dina Quran di sunah Rasul. Ai kudu disikikeun gitu. Mina kacek benerna gitu. Ai dewe kena kaula moal bisa Kang nganukur mantuane dek nuturkeun Kakang Semar sae jang dan wayahna kudu abdas heula cu. Sok beresih kitu. Ada di mana naon dek nungguane. Mau lu biung dek nungguan bapak kudu abdas. Si jurig. Nepi ka cadu eta kana cai. Anak-anakan ujang kaula kudu abdas heula sumuhun. Aya abdas teh kumaha monyong? Abdas teh wudu. Bersih. Kumaha teh maksudna? Heuh ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan. Oh, jadi lamun dewe rumasa aya beungetan teh kudu abdas kudu salat. Geuning dina salat teh tungtung salat teh awe salam red kaken kakatuhu. Bari ngucapkeun assalamualaikum warahmatullah. Red kaken sa assalamualaikum warahmatullah. Eta teh ngadoakeun nyalametkeun kaum muslimin anu aya di belah kenca anu belah katuhu. Lumata kirup teh kudu dua kliuk bisi dulur urang teu dahar. Kudu rurat reret. Kudu nyaho kana eusi pejit batur. Bisi batur teu dahar. Bere, malah mun aing teu gablek. Menta. Jadi dewek teh kudu rurat teret. Heuh, da aya heuras beheung teu daek. Awe salama naon nu aya nu heuras beheung naon? Nu tarang liuk. Bagong. Heuh, bagong. Bagong teu tarang rurat teret teh. Oh, heuh. Bener euy. Kitu
ai bagong bakal kasih warga mah coba geus kapieulah ku cacing ya bagong mau kasih warga mau akan neraka oh lu kumaha tuh anu bakal ka neraka mah ieu jelema nu jiga bagong gitu. Atuh lamun kitu mending jadi bagong mah sakalian yang tibatan jiga bagong mah. Heeh. Peke grafek jadi bagong aka. Ah moal da ingus jadi jelema. Sieun ieu jadi bagong. Heuh jiga bagong. Taradek luak liuk. Taradek abdas. Awas ke rumah sawe aya beungetan. Geus ulah tong kulutus we ah. Dewek mah teu poe Senin mah eudeuk. Lah itu dunungan bade ararabdas jeung bapak. Urang di dia urang hiburan. Dola naon? Teteh dunungan urang sok abdas. Aduh, ampun. Lah naon? Urang giga sajurig. Sok urang ngahibur kaum dangu ieu. Nya. Mudah-mudahan ieu hiburan jadi panglipur kana kalbu panguberah kana mana. Jadi lalangse kana hate. Nya. Ngahibur Pak Haji Sidik. Nya, kitu. Sok Pak Haji Sidik aya yang ngariung di dieu Kang Rama Teh Ocis Kang Saswa Teh Sinta heuh sok hayang tapi hayang dipanglagukeun ku Teh Sinta lagu naon teh ada lagu naon ge silung wae manehna mah heueuh kamari mah rencana ke gugurah di gugurah putih kucing geus alah nah, sok sagiga. Makan disareng keneh sewang matang. Haturkeun ieu lagu ka umpaman anu aya di Ciburia, Ciwidey ieu Pak Haji Fuad. Wilujeng ngadidik para santri. Nya kumaha kitu ka makro teh pajeng henteu. Dagang buncis teh. Tinggalikeun kuda-kuda